Cek Gusti Allah Musa lamun garasa hese make perantara batur. Deketan jelema nu lisana bersih, maneh menta doa ka dinya. Nu menta daratang we kaki Muhtar, kaki Wahab, maneh menta doa pedagang-pedagang. Make perantara. Di kaki Muhtar mah diijabah, kaki Wahab diijabah. Lamun kaki Haji Pendi, beuh. Nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kiai Bakri teh kiai, putra-putrana jaradi kiai, minimal nyarupaan ka kiai lah. Ieu di dieu kiai malulu penerus perjuangan para wali Allah, penerus perjuangan para nabi. Mentak kiai mah diucapkan ku Kangjeng Nabi teh warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Nabi mah maot teh henteu ngawariskeun pabrik egel, sepotek henteu, cingluh henteu. Pabrik naon deui? Teu nyaho. Teu ngawariskeun sawah, teu ngawariskeun toko, teu ngawariskeun hutan, ngawariskeun laut, tapi Kangjeng Nabi mangawariskeun ilmu. Setiap kiai ahli waris Kangjeng Nabi sebab aya ilmuwan. Ieu calon-calon ahli waris. Ahli waris saha? Wah ya ka amin bae. Bah ahli waris jurig. Ahli waris Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh sateu acan dakwah besar-besaran. Dibere daek heula kholwah Kangjeng Nabi. Naik ka Jabal Nur. Masya Allah karim. Di Jabal Nur Kangjeng Nabi teh sorangan. Lamun geus pernah naik ka Jabal Nur, aya guha ngan saukur mahisa awakeun lempeng ka Baitullah. Di dinyalah Kangjeng kholwah tadarru ka Gusti Allah, ngalengitkeun pikiran-pikiran dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pamajikan ge ditinggalkeun, ngamantepkeun batin ka Gusti Allah di guha sorangan bae. Masya Allah. Diulang deui ku Kangjeng. Terjalilah di bulan suci Ramadan. Kangjeng naik ke gunung yakni Jabal Nur. Kholwah Kangjeng di dinya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan selanjutnya. Kangjeng di bulan eta teh puasa bukana dengan sakadar sasiripit, 2 siripit, 3 siripit cai. Korma sabelah atawa hiji. Ke sahur kitu deui. Siripit, 2 siripit, 3 siripit, korma hiji. Kitulah Kangjeng teh salila bulan Ramadan. Numantak bulan Ramadan teh bulan tapa.
lamun urang nurutan Kangjeng Nabi atuh tapa bukana wayahna urang jengjing jengjing ke bukana ta sasiripit tende ke semenit siripit deui tende ke setengah menit siripit deui barang diinget-inget samuk gede lain tapa. Jadi puasa teh tapa sebenarnya mah lamun para wali Allah bisa hiber, wali sanga bisa hiber geus puguh Tuan Syekh Abdul Qadir ulah jauh-jauh ka wali sanga diurang Syekh Mansuruddin bisa hiber, Kiai Khalil Bangkalan bisa hiber, loba kiai-kiai nu bali sahiber. Ieu teh tapa. Kangjeng di luhur gunung siripit tapa Kangjeng ke kapanggih deui saur. Tapa datanglah ke tanggal 24 Ramadan. Turunlah Al-Qur'anul Karim sakaligus ku Gusti Allah ka langit dunia. Wakila tanggal 27 Ramadan. Hasil tapak Kangjeng Nabi teh kira-kira boga wahyu. Bentukna Al-Qur'anul Karim. Nu matak ku hari dilanjutkeun ku para sahabat, ku para tabi'in, atba tabi'in, para aulia-aulia Allah, para ulama ngalanjutkeun warisan Kangjeng Nabi. Quran bentukna. Ulah neangan salian ti Quran, hayang naon aya di Quran. Sebab ieu wahyu nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi hasil tapa. Urang endek berpolitik, Al-Qur'an buka. Urang endek berekonomi, Al-Qur'an buka. Urang endek berbudaya, Al-Qur'an buka. Aya awewe nyiduhan ka urang, buka Qur'an. Pelet. Ya, Qur'an buka, Masya Allah. Itu qala Yusuf. Ulah nanya ke Badu Salam. Sok tual toel mah. Buka Quran. Hayang daun. Hayang teterak ditembak. Quran. Hayang teterak dibacok. Quran. Kukula pernah diijazahan, beneran nih. Tah ngaji bisa hayang teterak dibacok, tak baca, dibaca punya. Sabaraha peke ai kuduna mah 20 hiji mah haji mah cukup 7 poe. Bener sih, bener dibaca ku jangan. Hamim ain sin qaf kaf ya ain so terus dibaca ku jangan. Mal dibaca ku jadi rekaman Gus ya. Di puasaan ku jangan. Menang 7 poe lapor ka kula. Coba. Siap. Coba ku kula maka besok. Getih ha. Lain salah guru lain ngawiridna teu bener, ngawiridna teu bener. Ieu dibere deui kukula ya dang banser wirid kujan 20 hiji poe. Masya Allah begitu ditojok make jarum asup jarum teu bareres tah ieu buka Al-Qur'an tapi urang jisoka mah Masya Allah. Ulah coba-coba kaki Wahab gitu. Ulah coba-coba. Pokoknya coba ge make golok rompang. Materak. Urang besar kemis, urang sepatan lamun neangan kajagoan ka Cisoka. Ka Cisoka beneran gua lama. Anu dibere pelor, anu di inuman susu dan lain sebagainya. Jarago. Urang Cisoka mah henteu. Urang jarago. Tah, ieu Al-Qur'an. Hayang naon buka Al-Qur'an tapa. Madak syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
alladzi unzila fihil Qur'an, nu diturunkeun di bulan Ramadan Al-Qur'an sebagai petunjuk jang manusia. Deuk hayang naon bae buka Al-Qur'an. Deuk hayang naon bae buka coba ge Al-Qur'an. Nu matak pangjore-jorena umat Islam teu bisa maca Qur'an. Geus teh mah pamustungan teman. Pamustungan lamun umat Islam teu bisa maca Qur'an. Waduh cenah kiai kumaha kula mah geus kolot. Belajar. Asana poekeun cenah ieu nih. Lamun teu bisa ngadeukeutan. Ngadeukeutan nu bisa maca Qur'an. Asal deukeut bae, asal nyana maca nyana deukeut ke mere duit. Asal aya nu maca Quran nyana ngadeuketan ke mere duit. Eta ganjaranna gede. Nu macana bungaheun nyana menang ganjaran. Asal kenceng nu tadina setengah juz ge macana jadi sajuz. Jadi kuari mah lain karena Allah karena duit. Karena duit. Tah ngadeuketan. Lamun di kitab dicaritakeun hiji jelema hayang deket jeung Allah ku hese jasa, hese hayang deket jeung Allah. Ku baca Quran teu ngadeukeutan ka Gusti Allah kan deket ba perasaan. Ku maca sholawat can rasa deket bae ka Gusti Allah kan perasaan deket mah. Sebab kanyahoan kan jelema mah loyog-loyogna. Ulah make ilmu kasyaf, make ilmu mantek baheula kajahoan, ngaranna ilmu pasti sebab 2 kali 2 4. Ulu insan hayawan. Gambaran naon bae nu aya di benak hati ngadorong kana ngalaksanakeun jeung ngadorong kana datang. Coba ge. Gambaran di jero hate teh toko, isukna urang langsung ka toko. Gambaran di jero hate teh motor, isukna dideleukeun we motor nu mana nu aya. Gambaran di jero hate sarwiti isuk ka sarwiti. Gambaran. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ngaji. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ibadah. Ieu nu mantak cara ricing di dieu ieu emang kumaha kitu. Gambaran di jero hatena. Naon? Aya gambaran di jero hate sok gerage. Gambaran sesuatu nu aya di benak hati. Eta teh ngadorong kana hayang ngalaksanakeun. Coba ge. Nu mantak daraek Mas Antren aya gambaran di jero hate hayang bisa ngaji dimulai ngaji amil, nasrib. Himah tambah deui lantaran can pati bisa ieu naek jurumiyah terus sorop. Ngelal, datang ka ngelel. Gambaran di jero hate teh hayang bisa ngaji alfiah, neangan guruna terus gambaran-gambaran ieulah anu ngadorong kana datang. Tah. Teu matak lamun hayang deket jeung Allah kumaha ibadah tapi teu daek deket bae. Contoh. Cek Gusti Allah, "Hei Musa, ngadoa maneh ka kaula make sungut anu bersih niscaya ku kaula bakal diijabah." Kangjeng Nabi Musa ngadoa bae ka Gusti Allah teu diijabah-ijabah. Sakali, 2 kali, sapoe, 2 poe, sampai ka saminggu. Cek Kangjeng Nabi Musa, "Gusti, ieu abdi ngadoa ka Gusti tapi pancan diijabah keneh bae, apakah aya kakurangan?" Make lisan anu bersih. Cek Kangjeng Nabi Musa, "Ai lisan nu bersih teh nu kumaha?" Lisan anu bersih tina dosa ulah aya gibah di jero hate, ulah aya ujub, ulah aya takabur, bersihan geurang. Langsung sujud ceuri Kangjeng Nabi Musa, "Ya Allah ya Rabbi, asana moal aya hiji-hiji acan jelema lamun ngadoa hayang diijabah make lisan anu bersih. Pantar kula bae diangkat jadi nabi ku Gusti ku hese-hese teuing, komo lain nabi mah." Cek Gusti Allah, "Musa lamun garasa hese make perantara batur." Deketan jelema nu lisana bersih, maneh menta doa ka dinya. Nu mentak daratang we kaki Muhtar, kaki Wahab manenta doa pedagang-pedagang. Make perantara. Di kaki Muhtar mah diijabah,
kaki Wahab diijabah namun kaki Haji Pendi nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh matak sing ade ulah sebarangan rugi sia ka dieu mah nu geus rugi make perantara cek Gusti Allah datangan jelema anu bersih. Begitu didatangan ke jelema nu bersih nu mana ieu nu bersih teh hese. Unjukan deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Gusti, jasana hararese. Sebab nu bersih teh hanya wali-wali Allah, sedangkan urang hayang nganyahokeun wali Allah teh kan hese. Cak Gusti Allah Musa maneh mere bae gerage ka fakir miskin maneh mere bae ge sedekah ka yatim sok gerage hayo laksanakeun bener ku Kangjeng Nabi Musa yatim dibere yatim mah dibere duit 1000 perak 10.000 moal doakeun da teu eureun-eureun yatim mah dibere duit 100.000 bae 100.000 geus teu kicep-kicep. Masya Allah mudah-mudahan eta Ki Wahab dipanjangkeun umurna eta Ki Wahab mudah-mudahan dibere gagah bae dibere bisa kawin deui otar neretet bae ta yatim neretet bae liwat Haji Pendi teu mere saya ta Haji Pendi mudah-mudahan teh ku galedeg yatim coba ge fakir lah asal dibere urang muzadah ka Banten mere boro-boro gede mere boro-boro 1000 perak ngadoakeun ge mudah-mudahan panjang umur sing bisa ka Mekah nage 100 kali umur ge teh 100 tahun ngajek trek bet sap ngan 1000 dak mun dibere 100.000 ngadoa ditangkap aya ieu Kangjeng Nabi Musa dibere konsep ku Gusti Allah bere fakir miskin bere yatim piatu coba ge nyana ngadoakeun teu eureun-eureun sedengkeun jelema makan bosenan lamun ngadoa sakali teu dijabah dua kali teu dijabah tilu kali teu dijabah haji unggesan bae tapi yatim piatu jeung fakir miskin lamun kurang dibere ulah gede leutik bae ngadoakeunna terus bae hajunyana mah hajunyana nanti ngomong bae ai Mang Haji Wahab teh Ki Wahab can ka dieu deui emang kunaon sing panjang umur sing ka dieu deui aya ge eueuh Ki Wahab aya ge Haji Pendi teh ku galedeg geus kitu bae nya ge sia kunaon lok mere nyana mah koret merepet dur pet apa parah teh mah kan aya koret doang aya koret merepet aya koret dur pet eta kan parah tah ai koret doang mah koret doang ka batur doang ka tatangganya nama ka anak nama biasa nyana jeung anak pemajikan loyat eta ngaranna koret aya koret merepet maka tatangga ka batur henteu ka anak ka pamejakeun ge henteu eta ngaranna koret merepet nah mun boga salaki ka pemajikan tilok mere ka anak tilok mere eta ngaranna koret merepet aya deh koret merepet dur pet terakhir tamata boro-boro jang batur jang nyana nage hese nyana boga duit tapi lamunan ngarokok yang ngarokok neangan nu boga rokok menta aing eueuh di Belaraja mah aya di Cisoka tah eta ngaranna koret merepet dur pet nyana aya biasa meuli es padahal mah duit boga kieu bedek dibelikeun hook lah cekeun teh kebe neangan batur nu meuli engke menta. Nah nu kos kitu ngaranna koret merepet dur pet. Nah, ieu asana siga deui ieu. Asana aya nu kitu ya. Ulah nanya ieu mah asli. Tah, ieu Kangjeng Nabi Musa dibere konsep urang ngadoa ka Gusti Allah kudu bersih lisan jeung bersih kolbu. Dilanjutkeun ku Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi urang ibadah ka Gusti Allah nomor kahiji kudu boga ilmu. Moal beres lamun teu boga ilmu, neangan ilmu jang ibadah ka Gusti Allah moal aya di sakolahan. Dek neangan rukun wudu di SD moal aya. Dek neangan rukun salat di SMF moal aya. Dek neangan ilmu maca kitab di sakola moal aya kajian buku mah aya naga di pondok pesantren. Jang ibadah ka Gusti Allah di pondok pesantren. Sageusna boga ilmu.
ngalaksanakeun kudu bersih lisan bersih kalbu. Jaka Kanjeng Nabi aya jelema salat sageusna salat rapih jasa ti mimiti wuduna datang ka salat rapih tetapi di jero kalbuna lain menghadap ka Allah hayang kaalem ku kabogohna salat nanaon jelema salat rapih jasa salatna mun loba jelema angel salatna tapi lamun loba jelema mah cepet jasa contohna sia ye mun salatna nya mah geus kitu lamun aya jelema duha ge 24 rakaat Masya Allah tahajud ge berang peuting asal loba jelema tapi lamun jelema tilok duha tilok tahajud ieu lain salat siksa ilmu aya ngalaksanakeunana henteu bersih kalbuna teu jadi ibadah sieun urang lamun kadinya sieun sok geura teu jadi ibadah sama sakali seluruh ibadah urang salat tapi lain menghadap ka Gusti Allah aya kadua henteu lillah hayang kalem lah ku tatangga hayang kalem lah ku mitoha hayang kalem lah ku makhluk eueuh nanaonan salatna urang zikir sakitu ngegecrek bae ge zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sia zikir bae hayang naon hayang naik pangkat nanaon udah sia maca izqala de hayang naon melet aing melet atuh lah kalau mau ngomong iri hate aing udah naonan paling geus ituna bae meureun puyang nu dipeletna ge lamun kena lamun teu nyana nu puyang cakos itu udah naonan salat udah naonan lamun teu lillah zakat udah naonan lamun teu lillah haji udah naonan lamun teu lillah puasa nu ku urang bakal dihareupan sakedeung deui teu lillah moal bisa malam yada qaula zur wal amala bihi jelema nu teu ninggalkeun ucapan jorek yakni bohong jeung pagawean anu bohong falaisa lillah hajah Allah teu butuheun karena jelema ninggalkeun dahar nginumna ngan sakadar